Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana kumaha wartosna daramang nuhun upami daramang eta anu disulikeun ku abdi siang sinarangongina. Salajengna dina kesempatan ieu jisim kuring bade pujian ya, pujian Sunda. Mudah-mudahan aya manfaatna wabil khusus pangiling-eling kanggo diri sim kuring umumna kawari sadayana. Mangga ulang sami-sami ngadangukeun ieu pujian. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah talobeh, perang peting ulah weleh, bisina kaburu paeh. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, mana kudu ati-ati, ibadah masing gumati. Teu aya iuh-iuh pikeun urang tempat nyuuh, salawasna ngan pakewuh, nguping naraka ngaguru. Awak urang dirangsadan teu boga papakean, teu aya keur ngiuhan dina engke alam mahsyar. Nah, eta pujian anu sering kurang kadangu nalika di lembur saat diacana salat, tetapi saparantosna ada nungguan Pak Imam imamin sok urang pujian. Upami kurang dilanyepan tangtosna ieu pujian teh seueur maknana. Anu kahiji nyaeta eling-eling dulur kabeh. Eling-eling ingetkeun ka urang sadaya dulur kabeh, urang teh dulur. Dulur salembur, dulur sa kasur, dulur sa sumur, dulur sa gubernur, dulur sa agama ya. Jadi urang teh wargi, innamal mu'minuna ikhwatun, saestuna jalmi mukmin teh eta saudara tanapi wargi ya. Nah, eling-eling dulur kabeh, eling-eling ngingetan ka urang sada sing waspada, sing arawas, sing elimut. Nah, eling ibadah ulah talobeh, ibadah teh ulah sampai nyaeta talobeh di poho-poho dilalaikeun, dilawarakeun. Nah, teu kenging ibadah sapertos kitu. Malki urang engkena bakal kaduhung. Nafsu nu kaduhung badan anu ketempuan. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah tarobeh, beurang peuting ulah oleh, beurang peuting ulah oleh. Siang wengi ulah oleh. Di artina ulah bosen, ulah sampai dilaksanakeun, beurang peuting ulah oleh, baik ti beurang maupun ti wengina urang kedah ibadah ka Gusti Allah, terutami nyaeta salat anu 5 waktu ya. Anu ti beurang berarti dohor, asar, anu ti peuting maghrib, isya, sareng sajabina. Ibadah teh seueur sanes salat unggul, sanes salat unggul termasuk ngaos Al-Qur'an, waca shalawat, zikir, sareng sajabina. Beurang peuting ulah oleh bisina kaburu paeh. Nah, bisik urang kaburu maot jadi raga pas dia sareng nyawa dipurut ke Gusti, dicandak nu kawasa nya Allah Subhanahu wa taala. Papisah sareng raga, bisik kaburu seperti itu. Urang bakal nyesel sareng hanjakal upami urang kirang ibadah engke di akhirat. Urang bakal hanjakal urang ke. Nah, cenah ibadah teh baheula teh saeutik kurang dikuring teh. Ayeuna hayang ibadah tapi teu bisa balik di alam dunya. Nah, gitu. Jadi urang kudu kumaha? Kudu ti ayeuna beramal soleh sabab urang bisi kaburu paeh.
Eta anu kahiji bet anu kahiji eling-eling dulur kabeh ibadah ulah talobeh beurang peuting ulah weleh bisina kaburu bae. Sabab urang bakal mati ya. Urang bakal mati, bakal maot urang teh. Tong borok urang sakabeh anu hirup di alam dunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh jelema nu aya nyawaan bakal ngalaman maut, bakal maut. Hatta para malaikat kan Allah sahiji anu teu bakal maut. Sadaya dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teh anu ngamautkeun anu ngahirupkeun. Sabab urang bakal maut, bakal mati nyawa dipundut ku Gusti. Nyawa diambil dipundut, disandak ku Gusti. Dicokot Gusti Allah nyawa urang teh. Lamun urang dicokot tinggal raga ngabagug percuma sanajan jangkung badag mata sanajan bolotot teu ningali naon deui panangan sampean teu bisa walakaya dan terus teu aya nyawana. Nyawa dipundut ku Gusti mana kudu hati-hati ibadah masing mati. Urang teh kudu hati-hati. Kudu waspada ulah lawora urang teh ulah sembarangan. Ulah rasa aing ahli atau dimomorekeun keneh wae lah geus kolot ibadah mah ina mah ngora lah tanggung kapalang belang ulah urang kudu hati-hati ibadah masing ku mati. Ibadah teh masing taliti masing ku mati. Artina urang ibadah teh inget kana maut bisik urang besok hari kabur maut. Sabab i'mali dunyaka ka annaka tayyusabada wa mali akhiratika ka annaka tamutu goda. Beramalah pek pigawe ku anjeun kadunyaan anjeun sapertos anjeun darek hirup salawasna tapi sing inget untuk sing inget pikeun akhirat anjeun saolah-olah anjeun darek maut isukan. Nah itu jadi seperti itu. Jadi urang kedah soson ibadah ti ayeuna ti alam dunya ieu dimanfaatkeun bilih urang teh kangaranan cilaka, kangaran maut kan teu aya nu nyangka. Kamari di dieu aya peristiwa karek dua dinten ibuna ka dieu kamari aya zakat fitrah masih aman. Nah, poe kadua ting poe kasabaraha. Tas lebaran intina mah ting katilu ting kaopat. Salakina sarogena kacilakaan. Teu jauh ti bumina paling ge 300 meter beureun nya eta tabrakan. Nah ieu jadi maot teh simkuring ge asal luas hargeueun nya memang maot teh sapertos kitu teu sangka-sangka teu disangka-sangka kumari sakitu mangga urang sami-sami namina soson-soson urang nyiapkeun bekal ti ayeuna seueur-seueurna kanggo pibekeuleun urang di akhirat. Palawagi sadayana tah etang-etang ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet kana cabe mah henteu nyangakeun tabih lumayan lebet kana sae mah henteu mudah-mudahan manfaatna khususnya kanggo diri simkuring umumna kaos sadayana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.